Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah, la sirri illa sirullah, la kalami illa kalamullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biadi qolat hailati adrikni amma ba'du. Sabadana jisim abdi manjatkeun puja ka Allah anu maha kawasa, diwuwuh ku ngaoskeun puji ka Allah ilahi robbi, diteraskeun ku ngaoskeun sholawat ka paduka alam yani nabiyana wa habibana, nabi urang sadaya, nabi agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah ka kulawargina, ka para sahabatna, ka itba'u sahabahna, sinareng ka jami-jami anu turut sineng tumut ka mantenna, sapertos para walina, para ulamana, salajengna guru-guru urang sadayana. Tah ku jalaran kitu pamugi-mugi ieu sholawat miwah salam ti urang sadayana mugi-mugi singkat tampi kumarantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh sadaya, ibu-ibu, bapak-bapak, murang kalih ngaos isti pamegat. Alhamdulillah urang sadayana parantos dugi deui kana maleman kaping 11 dina sasih Muharram dina taun 1440 Hijriyah. Anu mana tos pada maklum bila mana tanggal parantos dugi kana maleman kaping 11 dina tiap-tiap sasi Hijriyah, mangka urang samudayana osok ngayakeun riungan anu eta riungan teh dina raraga ngagungkeun Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasahu sirahu al-aziz, anu dieusi ku Mang Rupi-Rupi guaran, anu eta guaran teh nguningakeun tina sapalihna kaistimewaan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasahu sirahu al-aziz, anu kurang sadayana sok disebat ku manaqiban. Alhamdulillah manakiban urang sadaya dina ieu sasih Muharram maleman kaping 11 dina sabada urang sadaya ngalaksanakeun ngagungkeun kana maleman kaping 10 sasih Muharram. Anu mana alhamdulillah wengi kamari urang samudayana tos ruang riung dina raraga ngagungkeun kana maleman kaping 10 sasi Muharram, ku ngamakeun rupi-rupi amalan anu ditunjuk ku Kangjeng Nabi, diwurukeun ka para sahabat, salajengna teras-teras kahanap dugilah ka guru-guru jisim abdi, jeung dugi ka jisim abdi. Alhamdulillah jisim abdi parantos nguningakeun
naon-naon doa anu sae diamalkeun ku saukalaku jeung kaanggo dina wengian maleman kaping 10 sasih Muharram. Sakumaha anu kurang samudayana basa wengi kamari parantos dilaksanakeun. Tah alhamdulillah ayeuna malam 11 na urang tiasa riung lumingkung di madrasah dina raraga manaqiban. Manawi teh moal aya bapak-bapak ge mah aya sapotong ajannya, ibu-ibu ge manawi teh mah aya pek alhamdulillah. Araraya tawisna urang ahli ibadah walaupun ustadna eta anu nyariosna ge eta moal jauh anu dicarioskeunana ge eta keneh tapi alhamdulillah nya urang samudayana kalawan niat sejak tolabul ilmi jeung niat sejak ngagungkeun jami anu agung anu caket ka Kangjeng Nabi caket ka Allah ilahi Robbi nyaeta Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qadasau Siro Al-Aziz urang sadayana tiasa riung lumingkung di madrasah paamprok jonghok ieu di madrasah dina raraga ngagungkeun mantena. Mugi-mugi karomah ti mantena barogah ti mantena ku Allah Ta'ala lewat Kangjeng Nabi salajengna ditamplokeun ku Sultanul Aulia sing dipaparinkeun ka urang sadayana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sepuh sadaya dina ieu wengi saalit jisim abdi sarta acan ngaos manaqibna bade nyempilkeun hiji doa anu ieu doa teh lamun didongengkeun anu kagunganana teh putra Siti Maryam. Saha cenah putra Siti Maryam teh namina waleranana nyaeta Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Anu mana alkisahna dina sabada Kangjeng Nabi Isa uninga anjeunna kagungan murid anu di masurkeun ku nami Yudas. Eta Yudas teh putrana gubernur zaman harita di zaman Kangjeng Nabi Isa. Eta gubernur nitipkeun ka Nabi Isa supados putrana nu namina Yudas teh diwurukan agama ku Kangjeng Nabi Isa. Anu mana sakumaha sepuh tos pada uninga umat Kangjeng Nabi Isa teh disebat ku umat Yahudi. Cariosna ditampilah eta Yudas ku Nabi Isa sebagai murid mantena. Diwurukan ku Nabi Isa eta Yudas kumang rupi-rupi ilmu panemu jampe pamake. Cariosna Yudas teh kagungan emutan, kagungan otak, kalintang cerdasna, kalintang pinterna gitu. Lamun di dia mah sapertos min gitunya pintar gitunya. Terus demplon pinter naon? Pinter ngaos itu minnya, pinter ngaos. Itu. Contohna itu. Atuh ku sabab cerdas pinter eta Yudas naon rupi ilmu panemu jampe pamake ti Nabi Isa nu janten guruna kalebetkeun nu janten nabi jeung rasulna enggal katangkepna ku Yudas. Tah salajengna Nabi Isa alaihi salatu wasalam mantena teh nabi jeung rasul anu kalintang pakirna. Mung pakirna Nabi Isa mah pakir hoyong jeung pakir ngahaja hoyong pakir jeung Nabi Isa mah hoyong pakir. Sami jeung urang sami urangnya hoyong pakir sami urangnya hoyong pakir. Ngahaja hoyong pakir ngahaja urang mah serba henteu ngahaja jeung alimnya alim pakir alim gitunya toh. Tatuk dugikeun ka Nabi Isa alaihi salatu wasalam para sepuh sadaya ku sabab ngahaja hoyong pakir
jeung fakir ngahaja mantena mah tara unggal dinten tuang jeung leueut ka Bandungan ku murid-muridna tuang mantena ngaleueut mantena teh paling sering 3 dinten sakali. Aya di dia aya nu 3 dinten sakali tuang leueut aya teu aya. Tadi ge nu saumnya tos ngarep-ngarep magribnya. Saum teh ngareretan jam. Menilila adan teh gitu ya. Alhamdulillah. Tos. Tah salajengna bila mana kanya Nabi Isa ngaraoskeun lapar, salajengna dahaga ti corona, mangka mantena sok ngadoa ka Gusti Allah. Bila mana rengseng ngadoana ditaros ku malaikat Jibril. Hoyong naon? Walaranana patuangan kami lapar. Ti koro kami dahaga kusab kitu butuh tuangan butuh leueuteun. Tah kusabab parantos nyarios kitu maka malaikat Jibril miwarang widadari supados maparinkeun katuangan sinarang leueuteun ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mung tuangan jeung leueuteunana teh lain sawaregna. Itu lain sawaregna. Tapi wungkul patuanganana teh aya nu lebet. Tambah teuing lapar saur bahasa sepuh mah. Salajengna ti corona asa baseuh tambah teuing garing. Babasana teh tambah teuing lapar, tambah teuing garing ti koro berarti sakedik nu dituangna. Sakedik anu di leueutna. Sami jeung urang sami kitu sami. Sami henteu sami. Nya sabalikna urang mah. Lamun ditarosna sami jeung urang sami, tah pasti dicaletot sami kitu. Lamun narosna teu sami jeung urang teu sami henteu nya. Urang mah lain asal naon asal kaeusian atanapi lain asal kacayan tapi urang mah ngahaja di eusian ngahaja di cayan jadi wareg urang mah waregnya. Subhanallah. Untungna weh jadi umat Kangjeng Nabi walaupun kumaha keukeuh urang sadayana mah nyata pangsae-saena umat. Tuk dugikeun ka ibadah saalit ganjaranana mah ageng contona saum dina kaping 10 sasi Muharram gitu. Maka dipaparinan ganjaranana saum dina sasi Muharram 2 dinten seperti ngalaksanakeun saum sunat sataun. Tuh agengnya. Alhamdulillah tadi sararaumnya. Sararaum maneh maran teu atuh najan teh ge saum kitu nya arepek teh teu ajengan henteu min teu bapak ge bocor tadi magrib. Nah tos sakitu nya tah salajengna Nabi Isa teh nya nabi nya rasul. Salajengna ngahaja fakir hoyong fakir tapi kusabab nabi jeung rasul nya teu kabayang ilmu panemu jampe pamakena ku urang Yahudi teh sangat dihormat sangat diagungkeun Kangjeng Nabi Isa. Salajengna Kangjeng Nabi Isa bila mana angkat-angkatan teh osok nyanak muridna anu namina Yudas. Kade bunya ta Yudas. Bade ngaler bade ngidul ngetan ngulon Nabi Isa teh sok nyanak muridna anu namina Yudas. Abdi mau angkat sok tara nyanak emin gitu nya. Cila lompatan nu nempok minah gitu. Nah, tara nyarak aden tara sok hayang jajan di jalan. Tara nyalira. Komo pun bojo mah nya tara bebas mau pemajikan mah. Matak nyalira we saena kedah duaan teh nyaba teh. Tos, komo istri mah kudu abring-abringan. Pamaget ge saya nama duaan. Tos, ta Nabi Isa teh angkat ngaler ngidul ngetan ngulon sok sareng Yudas. Pan Yudas mah putra gubernur, orang terhormat, orang berkuasa, orang terpandang ya. Ari Nabi Isa mah nabi rasul bari sangsara gitu. Tuh mungu jelema mah teu aya naonna gitu. Tapi orang Yahudi sangat ngahormat ka Kangjeng Nabi Isa.
salajengna cariosna bila mana Kangjeng Nabi Isa angkat ka mana-mana orang-orang Yahudi teh teu weleh ngabageakeun jeung ngahormat teras ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa. Anu diburu teh nu dihormat lamun aya sasalaman teh teu aya kajabi Nabi Isa. Anapun Yudas mah walaupun putra perdana menteri nyata gubernur zaman harita. Tah henteu di pirosea ku urang Yahudi teh. Ah biasa-biasa we. Kusabab Yudas mah muridna Kangjeng Nabi Isa. Nah, mata kurang lamun teh mah angkat-angkatan jeung guru, ari guru mah diburu, dihormat, diajenan, urang mah sawe muridan teu kudu biasa we. Da itu mah guru urang mah murid. Tuh, salajengna dina hiji waktos iblis asup kana hatena Yudas. Setan asup kana otakna Yudas. Kaganggu hate jeung otakna Yudas ku iblis jeung ku setan. Kumaha ngagangguna nyeta Yudas boga pikiran sirik pidik jail kaniaya hasud ka nu janten guru nyeta Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ceuk eta Yudas aing teh budak perdana menteri, budak gubernur. Nah hamun teu dihormat, teu diajenan. Ari guru urang nu ngaranna Isa meuni diajenan kusab manehna teh nabi jeung rasul pada manehna teh sangsara eueuh kaboga. Nah ari urang nu beunghar teu dimulyakeun. Tak kusab kitu torojol sifat sirik, sifat pidik, sifat jahil, sifat kaniaya, sifat hasud ines panaseun da dupak rumpakna Yudas biji lah hasud. Kusabab manehna teu dihormat ku masyarakat Yahudi anu dihormat Kangjeng Nabi Isa. Tuh. Padahal teu pantes seorang murid hasud kanu janten guruna. Teu pantes murid sirik pidi kanu janten guruna. Sabab di dunia butuh kalintang di akhirat teh langkung butuh. Sepuh mah aya cariosna di akhirat teh bakal silih hisab. Sepuh dihisab kuno janten putrana, putra kemungkinan dihisab kuno janten sepuhna. Tapi teu aya dongengna murid gitu. Dihisab kuno janten guruna. Nah guru dihisab kuno janten muridna teu aya. Di akhirat mah justru saling. Nyata guru tiasa nulungan kanu janten murid, murid tiasa janten wasilah, nambah kamulyaanana anu janten guru. Jadi silih salametkeun. Teu nya silih salametkeun. Tangan kusaha apal eta Nabi Isa teh sakti mandraguna. Tawisa sakti nyaeta nu maot bisa hirup deui. Salajengna anu boga panyakit corob, panyakit lepra, penyakit lolong, bila mana didoaan ku Nabi Isa harita keneh damang, harita keneh sehat, harita keneh cager. Teu kedah ngantosan beberapa hari kamu proses, berapa minggu kamu proses, berapa bulan kamu proses, berapa tahun kamu proses ngadamangkeun harita keneh. Ceuk bahasa min teh mah ngadoana teh ces leng. Ces pleng atau mujarab gitu ces pleng sakali ngadoa pleng harita gitu jadi damang. Tuh tasau sakti Nabi Isa teh apaleun Yudas kana kasaktianana. Tah caritana Yudas ngumpulkeun jelema-jelema anu sakti zaman harita salajengna dibayar dina raraga nyata bade maehan Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sakakitunya eta Yudas. Nah, cariosna terkumpulah jiger-jiger ti zaman harita anu wantuneun nyata ngarempuk ka Kangjeng Nabi Isa dengan bayaran anu kalintang mahalna. Tadina hiji waktos Nabi Isa nya diwartosan ku malaikat Jibril piorang Allah yen muridna nu ngaran Yudas teh bade ngaroga hala Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nyata ku cara ngumpulkeun jiger-jiger dina raraga eudeuh ngarempug Kangjeng Nabi Isa anu tujuanana hoyong maehan Nabi Isa. Anu kadituna lamun Nabi Isa maot berarti cek Yudas moal aya anu ngahalangan kuring-kuring anu dihormat.
kuring anu diagungkeun, kuring anu dipake ku masyarakat Yahudi. Tah Kangjeng Nabi Isa ku sabguru sok nyaah kanu janten murid walaupun apal, murid dadek maehan teh hare-hare Nabi Isa. Tangan Nabi Isa sifat kamanusaanana mah aya, naon bingung. Nah bingung nak cek Nabi Isa, duh kami boga murid tapi kitu akhlakna berarti ngawuru kami kaeta murid teh henteu berhasil. Napangna teu berhasil ku sabab lain murid janten soleh, justru murid janten toleh. Ai soleh mah bener, ari toleh mah bengkok gitu. Teu tiasa dilelempeng hatena, teu tiasa dicaangan pikiranana jadi bengkok. Janten emutan Kangjeng Nabi Isa teh ya Allah. Saat kakituna eta Yudas itu nya, saat kakituna eta Yudas. Tah kabingungna Kangjeng Nabi Isa direspon ku Gusti Allah. Satu acan Nabi Isa kayak didongengkeun salamet nya. Tah lungsur malaikat Jibril ya nepangan ka Kangjeng Nabi Isa nyaeta maparinan hiji doa anu eta doa teh kalintang seueur hasiatna di antawisna nyata jangan leungitkeun kabingung ngaleungitkeun kasusah wabil khusus bingung ku sabab ngemutan bab ibadah mode ibadah nyalira naha beuki dieu teh beuki hengker budak meuni palalaur sarolat tara puasa sunat oge geus aralim Ramadan oge paribasa angke deui dititah ngaji ge melid ejeung aduh eta babasa leuweung ejeung kolong teh bararijil ka kolot munghak ka batur ngajiger sigana lamun jadi kolot mah ieu aya bahan jadi tukang bobok tukang tarok tukang ngaliangan liang bekok kitu nya tadi antara hari gitu ya boga budak awewe aduh Gusti meni jengjle pagaweana nyengsle dina naon naudzubillah aduh urang teh tabab ibadah. Nah kalebetkeun ngemutan anu berhubungan sinareng sabalikna Kangjeng Nabi Isa. Pan Nabi Isa mah alim beunghar berarti hoyong sangsara. Nabi Isa mah ngahaja sangsarana ari urang mah pan hoyong beunghar alim sangsara. Ta ieu doa ti malaikat Jibril anu kadituna ti Allah hasiatna disagedengeun. Ngaleungitkeun kabingung urusan akhirat, kadituna tiasa janten sababiah ngaleungitkeun kabingung urusan dunya. Tah alimna Nabi Isa kana bab dunya ke ku Gusti bakal dikocorkeun dunyana kajami anu ngamalkeun ieu doa. Asa apa heula dongengna? Tah kumaha dikocorkeunana kanggo anu ngamalkeun ieu doa ku Allah Ta'ala bakal dipaparinan berkah urusan dunyana. Saeutik mah hiloba nyesa. Teu pira ieu teh dagang elap modalna unggul 1 juta, lamun teh mah dijumlah batina teh gede paling ge 1,5 juta. Monyanya modalna 1 juta batina 1,5 juta, tapi sok aya nya. Teu pira dagang elap gitu, tapi alhamdulillah walaupun boga bati 250.000 bisa ngilu arisan. Teu pira wungkul nyeun imah 3 tingkat tina ladang elap teh. Lain ku jolodo ku beton gitu. Sawah tiap tahun meserane najan 10 tumak oge. Itu ka Mekah bisa daftar, kitu ka kolot bisa barang bere, ka tatangga bisa ngawur. Tah jeung sajabana walaupun tina hasil dagang elap teu pira tapi ku Gusti dipaparinan berkah kali intang atuh anu buburingkalan mah ceuk sepuh baheula nya buringkal bab rezekina teh dibubuh sinareng berkahna. Tah ieu doa teh kadinya hasiatna di antawisna. Naon rupi eta doa anu dipaparinkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Isa teh anu hasiatna jangan leungitkeun ka bingung, jangan leungitkeun ka susah, jangan leungitkeun ka tugeunah. Tah waleranana Nabi Isa dipaparinan doa anu rupi doana ieu engke dipayun di talungtun nya nalika engke tawasulan urang amalkeun. Nyata doana teh bismillahirrahmanirrahim Allahumma farijal ham kashifal gham mujibah da'watil mutorin
rahmana dunya wal akhirah wa rahimahuma as'aluka antarhamani rahmatan min indika tughnini biha an rahmatin man siwak. Sakitu ta doana teh. Anu populerkeun anu ngamasukkeun ieu doa teh aya kajabi Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasahu sirahu al iwati ahli manakiban anu terang kana ieu doa jeung kana apa jujutanana silsilahna dongengna ieu doa. Urang hartosan saalitnya merada apa dagingna itu ulah ukur cangkangna. Allahumma ya Allah farijal hami haedat anu tukang mukakeun kabingung. Nah, kabingung naon? Kabingung dunya hamah. Kabingung dunya nyata hese sanang, hese pangan, hese papan. Hese sanang baju mah babibru di toko teh. Di pasar kemis loba, pasar rebo loba, di mana-mana loba. Tapi eda sopun loba hese kapeserna. Oh, hese sanang, hese pangan, cari tanah tuangun ngaloya di mana-mana. Dek di pasar, dek di pasir, dek di mana-mana seueur. Tapi edas. Lamun teh mah tuak acin deui. Uya asin deui. Tuh hayam aduh jarang. Aya ge di calane kumaha teh gitu. Alhamdulillah tadi nginteun nya sakarama buluna. Ayamna aya itu nu kanal buluna. Katampi mugi-mugi sing kalebetkeun kana manakiban amin. Mugi-mugi sing kabarokahan amin ya Allah ya Rabbal. Tah saeutik mahi loba nyesa, tah hayang nyesa mah kudu loba ngirimna. Tos. Tah. Tah salajengna punten. Parijalham kasih palgom hai anu mukakeun kabingung akhirat. Nah, kabingung akhirat naon nyata nalika sakaratul maut pinalna urang mawa atau henteu anu namina iman sinareng Islam. Nalika sakaratul maut moal salamet alam kubur jeung alam nu sanesna lamun dina sakaratul maut henteu salamet. Henteu salamet teh naon? Henteu mawa iman jeung Islam. Contohna barsiso, balkam bin soburoh, walaupun ti awalna ahli ibadah, waktu sakaratul mautna henteu salamet. Barsiso, balkam bin soburoh, mautna netepan kana maut kafir, ku jalaran kaganggu hatena, kagoda pikiranana, ku nu ngaranna iblis. Anu newo-newo manehna ngaku bisa nyalametkeun ka barsiso jeung ka balkam bin soburoh. Asa manehna diaku pangeran sabada Gusti Allah. Kusabab geus migawe dosa pedosaan eta barsiso jeung balkam bin soburoh teh semetkeun ka iman jeung Islamna dijual ka iblis kusabab hayang salamet. Palebah ngaheukeun yen pangeran aya 2, hiji Allah kadua manehna iblis teh mangka batu anu deuk ditinggalkeun kana mastakana langsung ninggang kana mas takana begitu nyebut pangeran 2 batu kana sirahna hancur eta sirah barsiso mangka paehlah barsiso paehna teu mawa iman jeung tuh kusabab hatena geus ngaku yen pangeran teh aya 2, hiji Gusti Allah kadua iblis naudzu atuh lamun musyrik mautna murtad mautna atuh alam kuburna ge moal salamet gitu. Tah ku urang diparancahan sangkan salamet ditarekahan supaya salamet waktu sakaratul mautna ima nyalira waktu sakaratul maut teh wa ima diriung-riung ku kulawarga sakaratul maut teh atanapi loba jelema nu ngalayat jeung ngadoakeun sakaratul maut teh tuh salajengna urang tiasa mempertahankeun iman jeung Islam ku berkahna ngaoskeun ieu doa nyaeta kasih pagom hedat anu tukang mukakeun kabingung tah nalika sakaratul maut teh ya Allah tanah hate teh Allah sabab lisan geus terkunci ku berat-beratna panyakit ku nyeri-nyerina sakaratul maut tapi hate mah hirup Allah
Allah atau napi tukang dikir anu ponokna atau huwa tehnya komo tiasa nu panjang mala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh selamat sakaratul mautna selamat alam kuburna kadituna kemungkinan maka alam mahsyar maka alam mizan kadituna maka alam sirat tapi langsung baik disempatkeun di patamanan tina sapalina patamanan sawarga mugi-mugi urang sadaya dangke bakal ngosin ieu doa hasiat eta doa teh sing dipaparinkeun ka urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal kabingung dunya sing leungit amin kabingung akhirat oge sami sing laleungit amin ya Allah ya Rabbal dakwatal mudorine dakwatal mudorine jamujiba dakwatil mudorina hedat anu tukang ijabah kana doa jama anu butuh kabeh butuh naon urang teh butuh dunya butuh ahe hayang sae dunya sae ahe hayang salamet dunya sae ahe hayang lebet kana doa robana atina hasanah wa fil akhirati waqina adzabana robana nafidunya hasanah akhirati hasanah waqina banar min mah tarik di pasian 2000 nah 2000 nu kata Quran 5000 gitunya amin tong di eneng-eneng si caririk salajengna rohmana dunya hedat anu mikanya di dunya wal akhirati jeung anu mikanya di akhirat warohimahuma jeung dat anu nyahan dunya akhirat as'aluka nyunkeun abdi kagamparan antara amani kana yan mikanya gampal ka abdi rahmatan kalawan mikanya temanan min indikati gamparan tugnini mugi-mugi nyugihkeun gamparan ka jisim abdi biha ku sabab rahmat gamparan an rahmatin tina kanya an rahmatiman siwaka an rahmatiman tina kanya nadat siwaka anu tetep iman salianti gamparan an rahmatiman tina kanya ana makhluk siwaka anu tetep iman salianti gamparan eta doana take urang awasieun tak begitu diburukan ya doa diawasin ku kanjing Nabi Isa mangka Nabi Isa anu kawitna bingung ku ngemutan gaduh murid gitu langsung bingah kabingung hatena leungit ka sedih emutanana ge langsung hilang digentos ku kabingahan tah torojolah maleman kaping 10 sasi Muharram Yudas jeung bala tentarana datang anu maksudna nyeta bade maehan ka Kangjeng Nabi Isa mung aya mungna eta anu di charter ku si Yudas anu bade maehan Nabi Isa teh para jiger sabada caket ka bumi Nabi Isa sadena ngarempod dapang ngarempod ku saop anu bade digelutan teh lain jami samanea lain jami sembarangan tapi jami luar biasa pangkatna Nabi jeung Rasul saktina kacida pisan ngarempod sadena sawa anu maju ya Yudas maksakeun maju lebet ka bumi kanjeng Nabi Isa nuju ngaos kitab anu dipaparikeun ku Allah kamantena nyata kitab kitab Injil kade kitab teh jumlahna 104 anu wajib dikanyahokeun teh kedah sadayana nya da loba teuing urang ge boga budak 10 sok pirajeunan kana ngaranna teh poho deui Kang Saji Putra 10 Ari Putra Akang nomor 5 saha ngaranna kela tuh sok raja kitu nya komo ditaro sodal mah hodalna naon Kang ke sok pirajeunna nya tah ieu ge komo 104 seueur pisan bieu teu katalar tapi ku saburang teh jamaah Islam teh gaduh rukun jumlahna 5 salajengna urang jami iman teh aya rukun jumlahna genep tina sapaya rukun iman teh ngimankeun kana kitabna Gusti anu mana eta ngimankeun kana kitab Gusti Allah jadi rukun iman anu nomor katilu tah
kumaha cara ngimankeun kana kitabna Allah nyata uninga kana kitab-kitabna Gusti Allah naonna jumlahna we heula. Tuluy uninga kana namina. Tak kusab kitu wajib urang uninga kana jumlahna kitab-kitab Allah. Pertarosana sabriji aya 104. Meuni seueur-seueur teuing kitu. Aduh hese nalarna atuh tina 104 kudu katalar we sapalina. Sabriji nu kudu katalar nyaeta 4. Tati nu 4 teh lain mungku apa jumlahna tapi kudu apal namina. Tuluy disagedeng apal namina eta kitab teh dipaparinkeunana kasa kudu apal. Tuh maka sakumaha sepuh kapungkur eta teh sok dianggo pupujian atanapi rurukunan. Ari kitab anu wajib dikanyaokeun eta hiji kitab anu dipasikeun kana Firaun, dua kitab Taurat anu dipasikeun kana Nabi Musa, tilu kitab Injil anu dipasikeun kana Nabi Isa, opat kitab Al-Qur'an anu dipasikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuh mah diwakilkeun wae ka murangkali diwakilkeun wae cenah amang lah nu kitu mah. Pahmi marada tarik 1000. Ajengan we tarik 1000. Anu lalaunan moal. Tah itu aduh cerucuk min teh teu dipakean deui. Aduh. Dah itu nya. Jumlahna 4. Nah. Tah atuh salajengna Yudas lebet teh ka bumina Nabi Isa. Begitu lebat kasampak Nabi Isa nuju ngaos kitabna anu dinamian ku kitab Injil teh. Tak kusab Nabi Isa tos si papadenan uninga ku Allah Ta'ala yen Yudas muridna teh mawa balad-baladna maksana deuk maehan mantena. Tah cariosna. Nah, anjeunna mah hare-hare we. Katungkul ku ngaoskeun kitab Injil teh. Tah bila mah katungkul ku ngaoskeun kitab Injil Nabi Isa sok hilap sagala rupa. Kalebetkeun hilap kana pangwartosna Allah yen mantena bade dipaehan teh. Satos guru-guru gitu kapungkur dongengna eta cenah gaduh dongeng. Ku bakat ku resep-resepna kana ngaos Mama Sempur. Mama Sempur nyata Mama Bakri ya, Mama Sempur, Mama Bakri. Mama Roy, Mama Sempur, Mama Bakri Purwakarta. Sarang Mama Cisempur Bogor. Nuju ngaos di Mama Satibi Gentur saur guru ieu mah. Anjeunna teh tos rada sepuh yuswana tapi getol keneh ngaos. Ka Mama Satibi. Cariosa saur Mama Gentur teh nah cenah Kiroyani teh aya wae ngaos. Di etang teh tos 3 dinten. Itu tos 3 dinten. Nyami warang santrina cik cenah pilari ka kobongna aya teu aya. Pilari aya. Di kobongna teh nuju naon? Nuju mutolaah kitab. Nuju nalar mutolaahan kitab nya kitab. Cek santrina cenah, "Mang, kapugar santri penyebata kitu nya." "Mang," cenah. Saur Mama, tah teu ngaos. Ngorejat anjeunna teh. Teu ngaos. Nah cenah geus waktosna ngaos. Naon cenah atos. Nah we aku mah ayeuna teh. Naon cenah tos siang ieu teh. Salira teh di etang ku Mama teh teu ngaos teh 3 dinten. Loh, 3 dinten. Mah nya 3 dinten tinggal jam. Tuh tinggal tanggal. Di etang teh jeung ditinggal nya we. Anjeunna teh 3 dinten. Teu karaos 3 dinten teh. Asa kirang ti sajam we. Naon sabab ku sabab raos-raosna mutolaah jeung nalar kitab. Eta ulama zaman kapung. Urang ge ningal HP geunya Muhammadnya. Aduh. Sapeuting asa saja pada mah sape padang geus jebleh soca teh nya geus belel teh ipahnya teteh sorban beureup nya asa sekedap kitu
Ya Allah, pada mah sawang kitu teh Sopi kitu. Itu cenah teh Sopi. Tuh, kantenan ieu mah Nabi Isa alaihi salatu wasalam jongjone mantenna ninggal kitab Injil. Pada mah bumina tos dikepung ku balad Yudas. Yudas geus lebet. Bari nyanyi anak pedang maksana pada maehan Nabi Isa. Tongoy we. Tah, Nabi Isa nuju tongoy ninggal kitab Injil jeung adares kitab Injil. Tah, malaikat Jibril lungsur pi orang Allah anu maksana kanggo nyalametkeun Nabi Isa. Supados diangkat Nabi Isa ti bumi ka langit. Diacanaklah Nabi Isa ka langit. Tuluy bala tentarana Yudas sarare di laluar. Yudas kakelentengan di bumi Nabi Isa nyalira. Begitu Nabi Isa dicanak ku malaikat Jibril disimpan di langit kasabji Nabi Isa teh. Nabi Isa masih hayat. Hirupna di langit kaopat. Dia kaopat disimpan kaopat. Eta Yudas Nabi Isa teu aya ngaleungit dicanak ku malaikat Jibril. Tah manehna reuwas. Kereuas kitu torojol deui malaikat Jibril langsung diusap awakna Yudas supaya rupana Yudas nyarupaan kana rupi kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadilah wujud Yudas teh sapertos Nabi Isa, rupana sagala rupana sapertos Nabi Isa. Eta bala tentara Yudas nu di luar hararudang satuina curam cirem mana cenah bos Yudas. Nyangka di jero, yuk urang ka jero sadayana di lebet teh katingali aya Nabi Isa padahal mah eta teh yuk. Ditewaklah ku bala tentara Yudas, digusur satuina zaman harita bila mana ngahukuman teh osok disalib. Nyata di talian ka hiji tangkal anu dinamian eta tangkal teh tangkal solib kusod nyeratna. Tangkal solib iwati zaman Yahudi jadina eta tangkal solib. Jeung ayana dina daerah eta anu namina tangkal solib di negara Nusanes moal aya eta tangkal solib iwati di suku di umat Kangjeng Nabi Isa ayana. Disoliblah Nabi Isa kajajaden nu sok pada Yudas teh digusurlah diarah ka alun-alun. Tah anu teu seneng ka Nabi Isa mah nemongkeun ka teu senenganana. Tah harita disebut-sumput teu senenge sabab sieun ku Nabi Isa palebah ninggal Nabi Isa diered. Tah pada mah Yudas teh ngaranna ku bala tentara Yudas nu nyangka eta teh Nabi Isa bala Yudas. Tah nemongkeun manehna kabencina ka kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Anu cinta ka Allah cinta ka Nabi Isa mah nangis sadayana. Ku sabab titinggalan anjeunna nu diered teh Nabi Isa anu padahal Yudas teh. Ku bakat ku benci eta bala tentara anu ngeret teh ka Nabi Isa bala Yudas tug dugikeun ka di taranjangan. Tuh teu di bajuan, teu di calanaan, teu di koloran, termasuk teu di selempakan. Tuh. Kabayang beureunya manukna. Anana ceuk teh cicit teh cagung kumaha amang wallahu a'lam. Teu hoyong nerangkeun da teu apal amang nya. Ngan sigana manu sagede pahmi leutik nu pahmi mah. Silueun pahmi ge duka gitu. Duka nu sagede nu Mang Cecep mah gitu duka eta mah. Da teu aya Mang Cecepna aya. Aya ka mana kasab? Ke bade ngajuru cenah pamajikanana. Tos. Nah gitulah. Tah dug ka disalib salajengna dugikeun ka dipoe eta Yudas teh anu dirupakeun saperti Nabi Isa sautkeun ka paehna. Ngan palebah paehna Nabi Yudas teh tah dibejaan ku iblis yen eta teh lain Nabi Isa si cenah Yudas. Sok teh angan si Yudas ka mana ena da eueuh. Tah eta Yudas teh anu disalin jadi Nabi Isa teh. Maneh teh lain maehan Nabi Isa tapi maehan Yudas. Aduh. Tah caritana atuh raruwaseun eta anu dicarter ku Yudas teh. Duh, bos ieu teh geuningan, bos. Tah ku sabab eta teh anu dicarter teh nyata bosna teh anu rupakeun Nabi Isa, nya ku sabrasa bersalah teh sehingga disembah-sembah ku maranehna. Sieun kudu jadi bapana gubernur teh atuh.
nya lamun apalun wah atuh kumaha teh digantung mah sami disalib disemah-semah dijieun pangeran-pangeran teh nya sautkeun ka nyebar harita yen pangeran teh nyata aya deui salian ti eta nyata ieu pangeran anakna teh nyata Nabi Isa sautkeun ka jadi fitnah tah jadi bau Nabi Isa teh nah jadi fitnah salam dunya mata fitnahna Nabi Isa ulah kena ka Kangjeng Nabi jeung ka umatna nya maka didamel doa eta doa teh sok diaoskeun dina atahiyat akhir ku urang sadayana sae diaoskeun eta doa nah doana nyata Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Gitu masihid dajjal teh nyuhunkeun pangraksa abdi tina fitnah jalma anu gede bohongna jeung anu papaksa di alam dunya masih teh tah. Isa al-Masih teh nya tah adajal anu gede bohongna anu papaksa di alam dunya tah kitu. Nya supaya ulah kabobodo tenyo kasamal katingali nyata ku jelema anu ngaku yen eta teh pangeran teh nya sabada aya pangeran nyata Gusti Allah tah kurang disinglar sangkan ulah percaya ulah yakin komode set ka nyembah seperti manehna ka eta anu direken pangeran teh nya urang wajib salat sunat dina salat meme salam ngaoskeun doa anu neme Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kadituna ya muqallibal qulubis sabit wala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itunya. Nah, meme Kangjeng Nabi Isa diangkat ka langit kalimatnya Nabi Isa parantos maparinan doa anu luar biasa istimewana anu rupa doana anu neme teh nya ke urang aoskeun ngan urang alalanya mangga urang talungtun heula aos nu teme tadi jangan leungiteun kabingung dunya jeung jangan leungiteun kabingung ahe Bismillahirrahmanirrahim Allahumma farijal ham Allahumma farijal ham kasifal gom mujiba dakwatil mutorin rohmana dunya wal akhirati warahimahuma as'aluka antarhamani rahmatan min indika tughnini biha an rahmatin man siwaka sakitunya doa anak mangga aya nama urang tawasul nya salajengna urang ngawas manakibna sultanul aulia nya sultanul aulia sarasna mah anu bade diaos sagedengeun nu neme tuluy bade ngawas hiji Imam Syafi'i nya kitabna neme esa alit nah esa sabaraha hiji mah kepastian sadayana ieu seueur pisan hasiatna hiji Imam Syafi'i ku jalan urang nganut ibadah dina segi fiqih nyaeta berdasarkeun contoh ti madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an hujang kitu urang kudu uninga manaqibna tina sapalina manaqib Imam Syafi'i radhiyallahu an supados ngalaksanakeun ibadah anu nyontok ka Imam Syafi'i teh dipaparinan gampang jeung dipaparinan hayang kusakitu carana kudu apal heula kanu kurang dicontoh kitunya kudu apal heula kajami anu kurang dicontoh sugan bila mana apal mah nya wawuh teh kadituna jadi sayang aya paribasa tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta geus kenal sugan atuh sayang bila mana geus sayang sugane jadi cintanya kadituna cinta kana ibadah anu dicontohkeun ku Imam Syafi'i radhiyallahu an mantenna gaduh doa anu luar biasa insyaallah manakib kapayun sugan
nya doa Imam Syafi'i diuningakeun ayeuna mah urang ngamalkeun doa anu diaoskeun ku Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam sataacan anjeunna diangkat ka langit ku sawab bade dirogahala ku Yudas jeung balad-baladna anu hasiatna ieu doa saur Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasahu Sir Al-Aziz dina kitab Mantena anu namina Al-Gunyah nomor 252 juz kadua diuningakeun hasiatna jangan leungitkeun urus kabingung dunya jeung kabingung akhirat bahkan pikeun jalmi anu seueur sametanana ceuk paripaosna walaupun sametana sageng gunung kuasilahna getong ngamalkeun ieu doa mangka awal akhir eta sametan teh bakal tiasa ngirangan kadituna bakal kabayar sugan jeung sugan da urang pastinya arageng dosa komodeui naon hutang mah galalede sametan lain mungkul ka warung tapi kata tangga ge kurang geus diecelokan jeung sajaba-sajabana tah ku jang kitu ku berkah manaqiban ku berkah turut kasultan aulia anu nguningakeun bab doa anu kagunganana nyata Nabi Isa alaihi salatu wasalam anu dongengna diantawisan neme mugi-mugi sanes kanten sametan urang ageng alitna ka warung ka tatangga atau kasahana mugi-mugi ku Allah taala sing dipaparinan jalan kaluar kanggo mayarna amin ya Allah ya rabbal alamin ima dipaparinan dagangna maju usahana lancar bisnis aya kamajengan tanina mukti jeung sajabana pamugi-mugi sanes kantena sing ngasilkeun rezeki anu eta rezeki teh sing janten sababiah kanggo anu gaduh sametan sing tiasa mayar sametana nana aya sesana nyata jang ibadah urang baik jang zakatna jang hajina jeung ibadah anu sanes amin ya Allah ya rabbal mangga urang ngadoanya urang tawasul lah rupina teh eta anu kasangakeun kanggo acara nyambut manakibna mah A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Astaghfirullahaladzim. Rabbi as'alukal ilma wa a'udzubika minal jahli. Astaghfirullahaladzim. Rabbi as'alukal ghina wa a'udzubika minal faqri. Astaghfirullahaladzim. Rabbi as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala kulli minhum ajmain wal malaikatul muqarrabin wal karubin wa ruhaniyin wa jamil malaikatil hafadha wa safara barara wa jamiruhil amin khususan malaikat Jibril Mikail Israfil Azrail Munkar wa Nakir Raqibati Malik Ridwan alaihi wassalatu wassalam wa tabi min sallallahu yaumidin syaulillahi lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin wa ila hadrati nabiyyi Sulaiman Nabi Daud alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin wa ila hadrati Sayyid bin Barkhaya nafa'anallahu bi ilmihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin wa ila hadratil khulafa'ir rasyidin min sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhum. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqalladin fidin wal ulamil 'amilin wa fuqaha wal muhaddisin wa qurun fasirin wa sadati subiyatil muhaqqiqin ususan li hadrati Imam Syafi'i wa Imam Maliki wa Imam Hanafi wa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa ila arwahi sadatina limala wa syabakatal baqi wa matil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa ila hadrati Jamil Auliyail Abdal wa Anjab wal Aqtab wal Akhyar wal Awtad qaddasallahu sirahum lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa ila hadrati sultanul awliya'i wa qutbatil asbiya'i Sayyidi Syekh Abdul Qadiril Jailani qaddasahu sirrul aziz bin Sayyid Abi Sholeh Musa Janki Dawusti bin Sayyid Abdullah bin Yahya Zahid bin Sayyid Muhammad Dawud bin Musa Sani bin Abdullah Hasani bin Musa Juan bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasani Musana bin Hasan bin bin Ali bin Abi Thalib wa ibni Fatimah Zahra al-Batul qaddasallahu sirrahum radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il tariqal qadiriyah wan naqsabani ususan li hadrati sultan auliyai Sayyidi Syekh Abdul Qadiril Jailani qaddasahu sirrul aziz an Sayyidi Syekh Abil Khair Hamad ibn Muslim Adibas an Sayyidi Syekh Qadi Abi Said Al-Mubarak bin Ali Al-Mazum an Sayyidi Syekh Abil Hasan ibn Abi Yusuf Al-Qurusyi Al-Hakari an Sayyidi Syekh Abil Faraj At-Turtusi an Sayyidi Syekh Abdul Wahid At-Tamimi an Sayyidi Syekh Abi Bakrin Dilfi bin Hajari Sibli an Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi an Sayyidi Syekh Siri Syakoti an Sayyidi Syekh Abi Mahfud Marubil Qurhi an Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Ridha an Sayyidi Syekh Musa Qadim an Sayyidi Syekh Jafar Shadiq an Sayyidi Syekh Muhammad Al-Baqir an Sayyidi Syekh Zainal Abidin an Sayyidina Husain Asyahid binti Fatimah Az-Zahra Al-Batul an Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah an Sayyidina Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Malaikat Jibril alaihi salam anillahi ta'ala Rabbul alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa ila hadrati man ajajani li hadil manaqib li hadrati Sayyidi Syekh Al-Baqir Al-Hajj Muhammad Abbas bin Kai Arsyuddin wa khusus Kiai Haji Tabaidus an Sayyidi Syekh Kiai Anggawi ususan Al-Hajj Ahmad Zubaidi an Sayyidi Syekh Abdul Muhaimin an Sayyidi Kiai Fatahillah ususan Sayyid Muhammad Yasin Isa Padani an Sayyidi Syekh Musin Amasawi an Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan an Sayyidi Syekh Nautanara an Sayyidi Asawi Caringin an Sayyidi Syekh Muhtar ususan Syekh Aman Salim Karang Tanjung an Sayyidi Syekh Marzuki Panama ususan Sayyid Nawawi Tanara ususan Ahmad Zaini Dahlan ususan Sayyid Abdullah bin Umar ususan Muhammad Saleh Rais ususan Ali Wanaya Sayyid wa khususan Ahmad Bujairimi wa khususan Syekh Ahmad Sadili wa khususan Syekh Ahmad Satibi ususan Ahmad Sujai Gudang ususan Syekh Abdul Muhaimin Abdul Muhi Pamijan ususan Syekh Zainuddin Amali Bari ususan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ususan Syekh Zakaria Ansor ususan Syekh Jalaluddin Al-Mahali
wa khususon Sayyid Abu Bakar Sato Adimyati Malif Ya'ana, khususon Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, wa jami' ali tarakil qad